Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing barudak. Kumaha kabarna? Mugia sadaya murid kelas 2 Baitul Hikmah aya dina kasayan sareng kawilujengan. Alhamdulillah, urang tiasa patepang deui sareng Ibu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Sate acan diajar basa Sunda, hayu urang ngawitan ku bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Barudak, minggon ieu urang diajar basa Sunda pangajaran kaopat, nyaeta pangalaman anu matak nineng. Pangalaman anu matak nineng teh nyaeta pangalaman atawa kajadian anu teu bisa dipohokeun. Saban jalma tangtu boga pangalaman. Aya pangalaman anu matak nineng, pangalaman pikabungaheun atawa pangalaman anu pikasediheun. Ayeuna Bu Yeni bade nyaritakeun carita anu patali jeung pangalaman. Pek ayeuna ku hidep dangukeun teras calikna sing sae tur regepkeun nya. Judulna Warung Sakola. Di SD Cidora aya warung sakola. Warung nu aya di tukangeun sakola. Ari nu ngawarungna teh nyaeta Paapan. Disarebutna kitu ku sarea oge. Ngaran nu sabenerna mah Apandi. Dahare naon wae nya nu aya di warung teh. Rupa-rupa aya bala-bala, aya pisang goreng, aya papais, aya nagasari. Kuah kue jeung permen oge aya. Bararsi di warung Paapan mah. Sakur kadaharan atawa amis-amis di wadahan dina piring. Tuluy dituruban. Bisi aya laleur anu sok nepakeun ka sakit. Mida jeung Dami oge sok rajen jajan ngantara unggal poe. Maranehna mah rik-rik gemi. Duitna teh sok diceng-celengankeun. Eta sababna nu matak maranehna langka jajan teh. Ari di warung Paapan aya inumeun? Is atuh puguh bae aya. Apan di warung Paapan mah kumplit. Boh dahareun, boh inumeun. Lain ci enteh bae, ci kopi, ci susu, malah teh kotak oge aya. Jadi, kumaha lamun lapar? Apan aya warung Paapan. Kumaha lamun halab-hab? Apan di warung Paapan aya beulieun. Tah barudak, anu nembe teh nyaeta conto pangalaman. Pangalaman anu nembe nyaeta kaasup kana pangalaman anu matak nineng nya. Barudak saenggeus ngaregepkeun carita nu tadi, pek ayeuna ku hidep buka buku basa Sundana kaca 40. Tuluy pigawe pancena nomor 1 dugi ka nomor 10 nya. Alhamdulillah, pangajaran basa Sunda minggon ayeuna tos rengse. Mugia ilmu nu katampi mangfaat kanggo urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Barudak ulah hilapnya salat 5 waktu sareng murojaahna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.